Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Jakarana anu mana ieu carita hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kesugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana ka pakubu katut para idohong lembur anu mana harita nuju ngariung di bumina pakubu anu taya sanes nyaeta nuju babadamian ngeunaan naon rupa anu baris dilaksanakeun pikeun ngajaga keamanan lembur eta hanca teh. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui hanca carita anu katunda. Nyasu kuratu ari geus sanggup mbah. Sok tugas eta mah laksanakeun kujang Ajo jeung Mang Odin anu ngaturna. Anu saterusna kuring rek nanya ka Ki Japar. Kumaha ari ayeuna masih keneh sok ngalatih penca ka para pemuda atawa henteu? Tanya pakubu ka Ki Japar anu titata diukur ngabandungan. Nya kantenan we masih. Nanging da ayeuna mah mung kantun sakedik para pemuda anu kersa kana diajar pencak teh teu kawas dipayun. Walon Ki Japar nerangkeun kayan anu sabenerna. Lantaran ku ayeuna mah para pemuda anu daek diajar Pencasilat teh geus rada ngurangan. Jadi kitu nya. Tapi kira-kira aya sabaraha urang tah barudak anu masih keneh sok daek milu latihan teh Ki Japar? Nya aya we pameda lepat mah kana 8 urang. Eta oge ditambah sareng tuang putra Neng Arum anu masih kana sok rajin kana latihan mah. Da nya kitu geuning ari barudak mah sok euleum-euleuman gancang bosenan kurang suhu di alajana teh. Komo cenah da kayaan lemur urang mah aman. Da ceuk pikirna kenaon latihan penca lantaran teu pati diperlukeun. Tah kitu lolobana mah pamikiranna teh. Walon Ki Japar ngajelaskeun sajalantrahna da memang puguh kitu kayaanana para pemuda di lemburna teu pati saruhud kana diarajar. Yah ari kitu mah kumaha atuh lamun cimimiti ayeuna mah urang ajakan deui para pemuda jeung pemudi lemur urang teh. Heuh cenah diarajar deui penca. Ari tujuannya supaya baroga pangabisa keur ngabela diri. Lamun seug hiji waktu diperlukeun ulah nepi ka dina mangsa musuh datang eueuh pisan anu bisa ngalawan. Sabab bisa bangkar lamun kitu kayaanna mah. Palebe harita mere usul sangkan para pemuda jeung pemudi urang lembur teh cenah ngamimitian deui diarajar Pencasilat pikeun ngajaga diri. Cohagna mah ulah bolos strong teuing. Bisi dina hiji waktu pareng diperlukeun. Bener, Abah satuju kana pamanggih palebe. Ari anu ngalatihna mah pan geus biasa aya Ki Japar. Sabab da pangabisana mah atuh lumayan Ki Japar teh pikeun ngajaga keamanan lemur urang mah. Nya tangtu cukup bisa diandelkeun. Da ari Abah mah boro-boro bisa gelut da puguh geus kolot sakali ngagebug oge jiga nya moal bisa hudang deui. Ceuk Bah Uka ngomongna bari ditungtungan ku seuri. Ngadenge Bah Uka ngomong kitu sakur anu ngariung pating serenge. Malah Mang Odin jeung si Ajo mah mending ngabarakatak seurina teh bari ngareret ka si Abah.
sakali ngagebog oge pasti namrunya bah. Si Ajo nya kakak seuri kawas anu bunga. Cileungkeung Mang Odin mayiran bari seuri. Wah, abah mantok kedah maju bari na oge datos sepuh atuh. Mending oge bagian yumput di kolong ranjang ngarah aman. Geus lah. Ngarannya mah baku ari geus yang serikeun ka kolot teh. Muntong sok kitu bisi doraka geura. Tembal bah uka bari jeung rada bangkeneu. Nempo kitu jep si Ajo jeung Mang Odin jarempe da puguh si Abah bisi ngambek. Angger jang Ajo Mang Odin mah ari geus ngaheureyan kolot teh. Ai kumaha ari Ki Japar sanggup lamun ayeuna ku kuring rek dibere parentah. Sangkan ngalatih deui pencasilat ka barudak. Mangga Pakuwu abdi mah ngiringan. Asal aya we barudakna. Sareng deui iraha ngawitanana sareta di mana tempatna. Walon Ki Japar nyanggupan anu penting barudakna daraek diajar. Ya lamun bisa mah teu kudu diengke-engke. Nya leuwih gancang tang tu bakal leuwih hade. Ari soal tempat rek di dieu cenah di buruan imah kuring pek teu jadi pasoalan. Atau warek di Tegalan anu deukeut ka imahna patua kampung teu nanaon di dinya oge hade. Jeung deui supaya leuwih laluasa lantaran kawilang lega tempatna. Ya upami tos paheut kieu mah kumaha atuh lamun urang kawitan bae engke pasosonten. Rupina da moal sesah ngabewarakeun ka barudak mah. Kumargi ayeuna parantos aya parentah di salira Pakuwu. Ya heuh gatu ari geus kitu masok geura mimitian. Sarta sagala rupana kuring mercayakeun sapinuhna kana kabisa Ki Japar. Tembal Pakuwu paromana katara marahmai. Lantaran Ki Japar geus nyanggupan pikeun ngalatih deui pencak ka para pamuda jeung pamudi urang lembur. Saenggeus meunang kacendekan sarupa kitu, babadamian dianggap rengse. Satuluy namah prung atuh ngarobrol ngaler ngidul, tapi garis badagna mah nyaritakeun pasoalan rampog anu matak ngariweuhkeun ka urang lembur. Keur kitu Jol Biijah jeung Nyi Arum nanggeui baki dieusi ku cai kopi ngebol keneh. Sakalian jeung lalawuhna aya goreng sampe, cau Ambon, ranginang, kolontong jeung supanhui. Pakuwu nawarkeun susuguh ka semahna sarta teu asa-asa brak sararea ngaropi bala kecerakan paronyo pisan. Kawantu waktu harita teh geus maju ka beurang. Panon poe geus luhur matak pantes lamun anu ngariung geus ngarasa lapar. Kituna teh diselang silih tempas sempal guyon gogonjakan suka bungah galumbira. Saenggeus aya kana sawatara waktu sarta anu ngaropi geus rengse. Satuluyna mah sararea aramitan terus baralik ka imahna sewang-sewangan. Kasugri kaum dangu. Kacaturkeun sorena harita teh di Tegalan geus loba para pamuda jeung pamudi anu ngarumpul di luluguan ku Ki Japar. Si Ajo jeung Mang Odin kitu deui Arum Rengganis oge aya. Da puguh geus biasa sok milu latihan pencak ka Ki Japar samalah Nyi Arum, salah sahiji murid Ki Japar anu kawilang rajin. Dina sore harita loba para jajaka anu daratang samalah katempona sarumanget pisan. Sajaba tirek marilu latihan pencak teh sakalian cenah bari jeung hayang ningali sarta hayang deukeut jeung Nyi Arum. Itu kayaan di lembur Sindang Sari dina mangsa harita. Mitra kaum dangu, cag urang Tunda teunden sakedeung kahareup tang tu kasamper deui. Ayeuna urang kocapkeun kayaan di hiji lembur anu katelah babakan. Harita teh kira-kira wanci rumangsang. Tempatna di hiji warung. Ari nu bogana ngaranna teh Mang Duloh.
Warungna kawilang rame sarta loba jalma anu keur ngadon jarajan dari upina bangku panjang bari kadenge ngarobrol ngaler ngidul kamana bae nepina teu puguh hulu buntutna. Nya di antarana anu keur ngobrol aya 3 urang lalaki anu masih ngora keneh. Ari katelahna teh Atang, Odang jeung Usman. Tiluana geus biasa sok jarajan jeung arulin di dinya. Lain ari maraneh duaan geus ngaradenge beja atawa acan euy. Ceuk lalaki anu ngaran Atang ngomongna ditujukeun ka baturna. Ngadenge beja naon euy? Sing pugu atuh ngomong teu ulah sapotong-sapotong ngarah ka harti. Jeung deui boga beja naon maneh teh? Tembal Usman bari ngareret ka Atang sobatna. Puguh kieu euy. Kamari di lembur Cigiri aya hiji kajadian. Nyaeta bangsat anu maling awewe. Ari kajadianna mah cenah basa waktu balik nyeusehan ti walungan jeung babaturanana. Di tengah jalan basa rek balik ka imah cenah ngaradak aya nu megat. Ceuk Atang nyaritakeun kajadian poe kamari di lembur Cigiri anu tempatna teu pati jauh ti lembur babakan ngan ukur kahalangan ku 2 lembur. Oh nya uing oge ngadenge ari anu megatna teh. Cenah duaan sarta marake baju anu rupana sing sarua hideung. Tapi dina pelebah tarangna cenah dibarengker ku kain belang jiga tina kulit maung ceuk beja mah. Duh uing mah karunya ngadengena oge. Eug masih keneh parawan budakna teh cenah euy. Nya teu kabayang rek bisa kumaha sedihna anu jadi kolotna. Ceuk Usman barigap kana dompet bako terus ngalinting daun kaung. Ceuk saha Usman jelema anu malingna teh marake baju hideung euy? Apan ceuk baturna anu salamat. Lantaran anu sejena mah kaburu lumpat ka lembur basa aya nu megat teh. Sedengkeun anu saurang deui mah kaburu, tah kitu kateranganna teh Odang. Tembal Usman bari nyeungeut udud terus dikenyot cerebung haseupna mulek kaluhur satuluyna ngapung ka tebak angin. Aduh karunya atuh nya. Ceuk Odang bari ngahulang mikiran kana eta beja. Ya heueuh, mangkaning eta budak parawan teh sabulan deui cenah rek dikawinkeun ka Bandar Domba urang Cimuncang. Lainna hanya kaayeunakeun mah beut asa jadi loba pisan dedengean di lembur teh. Kaayaan teh asa jadi tetentrem. Cenah loba lembur anu diranjah ku garong. Samalah saminggu anu ka tukang aya tukang dagang opak anu dibegal. Duitna dicokot anu dagangna disiksa. Untung alus keneh milik teu nepi ka dibinasa. Geus tuning matak pikiraneun ieu mah. Ceuk Atang bari ditungtungan rumenghap narik napas. Jep tiluanana jarempe. Nya keur sakedapan mah eueuh anu cacarita siga anu beak pe omongkeun. Sabot keur kitu. Torojol aya 2 urang jalma anu datang terus narangtung hareupeun warung. Panonna rarat-reret ngawaskeun ka jero warung. Papakeana sing sarua hideung ari awakna jarangkung gede beungeut parosongot budi amprotan. Palebah tarangna marake bengker anu rupana belang kawas tina kulit maung. Atang jeung baturna harita ampir bareng ngareret terus ngawaskeun kanu anyar datang. Ari eta 2 jalma ngaranna teh si Oded jeung si Jupri. Maranehna komplotan rampog anu katelah siluman belang. Anu dumukna di leuweung datar. Gagedugna katelah Ki Badrowi, hiji pimpinan rampog anu kacida pisan jahat tur telenges. Samalah lamun nandasa jalma estuning saeutik oge taya pisan ras-rasan. Cohagna teu boga rasa kamarusaan sarta geus loba anu jadi korban. Duana nasup ka jero warung. Mang, aya sangu teu? Lamun aya kuring menta 2 piring. Ceuk anu saurang anu ngaranna si Jupri. Harita ngomong kanu boga warung. Aya anggan sangu mah seueur bade sareng naon atuh rencangna. Tukang warung anu ngaran Mang Duloh ngawalon bari nyampeurkeun. Jeung eta we atuh daging hayam. Semur endog tambahan ku pais lauk. Kade ulah po sayur jeung sambalna kitu deui krupuk. Nginumna mah menta cai teh amis 2 gelas. Tapi ulah panas teuing. Sok buru kuring geus lapar tong hararese yo sadiakeun.
Ceuk si Jupri bari tanjak tunjuk menta disadiakeun kadaharan kana boga warung. Geus kitu gek dariuk dina bangku nungguan kadaharan. Mangga agan ke atu antosan heula sakedap. Jawab Mang Duloh teu leleda. Harita geuwat ngaleos ka jero nyadiakeun kadaharan anu dipenta. Sanggeus beres sor diasongkeun kanuduaan. Sarta teu loba carita geus kitu mah dekul si Jupri jeung si Oded dalahar menis sargut. Katempona kawas anu kacida lapar pisan kawan tu ti kamari maranehna can manggih sangu. Ari anu araya di dinya ampir kabeh ngawaskeun. Sigana ngarasa heran. Tekung silila anu dalahar geus rengse. Sangu anu sakitu sametung teh geus beak ngan ukur tinggal piringna. Mang, aya udud anu ngeunah teu? Cing ka dieu menta kuring sakalian jeung cai kopi 2 gelas. Lantaran sok tunduh ari geus dahar teh. Ceuk si Jupri harita ngomong deui ka tukang warung menta cai kopi jeung udud. Mangga gangga tu antosan da aya udud makalarasan anu sae. Jawab Mang Duloh bari uyup ayap nyokot bako sakalian jeung dun kaungna. Ya sok buru gancang kadieukeun. Ceuk si Jupri nitah sangkan tukang warung buru-buru. Sedengkeun baturna anu ngaran si Oded teu loba omong harita jempe bae. Tapi gap kana cau Ambon hiji anu ngahaja digantungkeun. Tuluy dibuka cangkangna am dihuapkeun meuni cacamuilan. Sor Mang Duloh ngasongkeun bako. Geus kitu sup deui ka jero warung gek diuk bari ngawaskeun. Pop si Jupri kana bako dekul ngalinting deui. Si Oded nurutan. Gur diseungeut duanana pating pelenyun weh udud. Awakna ngadayagdag nyaram deui kana tihang. Panona peureum-beunta bangun anu nikmat pisan. Saenggeus aya kana sawatara waktu, jung si Jupri nangtung terus ngomong ka tukang warung. Hitung jadi sabaraha kabehna Mang? Ceuk si Jupri bari mencerong kana boga warung. Mangga agan keun kupun Mang urang etang. Walon Mang Duloh bari nangtung, srog ngadeuketan kana dagangan. Sarta terus ngitung sakabeh kadaharan anu geus didahar di tataan sarupa-sarupa. Jadi sabaraha Mang? Sadaya nyanten 80 rupiah. Oh gaturek dibayar. Tapi wayahna moal ayeuna lantaran kuring teu bawa duit. Tapi engke lamun pareng ngaliwat deui ka lemur ieu pasti ku dewek bakal dibayar. Kumaha lamun kitu? Ngadenge caritaan kitu puguh bae Mang Duloh teh ngaranjug. Lantaran ku jaman harita mah mitra, duit 80 rupiah teh kawilang gede hargana. Da puguh lalakon dina ieu carita nyaritakeun kayaan jaman baheula. Anu juragan, mugi cing hawatos kapun Mang margi upami kedah dianjuk matang tos moal tiasa dagang deui. Da puguh modal ngawarung teh teu ageng. Sajabi ti kitu eta teh kenging nyambutan ti batur. Ceuk Mang Duloh ngomongna sopan bari jeung setengah ngalengis. Estuning matak pikarunyaeun. Ngadenge kitu si Jupri ambak. Ari dewek teu boga duit kudu kumaha? Ceuk si Jupri ngomongna jadi kasar samalah bari jeung molotot. Keur kitu srog si Oded baturna ngadeuketan kana boga warung. Ieu Mang, apan geus dibejakeun? Lamun dewek duaan teu boga hasil lain teh teu ngarti kana caritaan batur dewek. Ceuk si Oded milu nimbrung kituna teh bari mureleng ka Mang Duloh anu harita keur nangtung deukeut dagangan. Nyel atuh Mang Duloh ge keheul. Oh nah atuh ari teu baroga duit keur mayar mah make jeung dalahar di warung. Mata kitu oge ngahanya si lain duaan teh hayang ngarugikeun ka batur. Ulah sok kitu ari taun teh sok kancang bayar. Tembal Mang Duloh katingali ambek lantaran asa katipu. Ngadenge caritaan sarupa kitu. Atuh puguh si Jupri jeung si Oded jadi nafsu. Beungeutna katara meuni geuneuk jika beusi atah meunang meuleum. Untuna kekerot panona bolotot. Dasar tukang warung kurang ajar sia wani molotot ka aing. Dina kayaan kitu. Ukur sakilat leungeun si Oded ngahiuk nonjok beungeut tukang warung. Hiuk! Gejrot aspisan kana cukang irung. Aduh. Ceuk Mang Duloh ngagorowok bari nungkup beungeutna. Da puguh bakat ku nyeri jeung reuwas.
terus mundur ka tukang. Tina iru ngucur getih meninyurulung. Sabot keur kitu. Dampal suku si Oded nyusul tepus seak jebrod kena pisan kana walikat. Nya puguh Mang Duloh ngabangkieng bari ngagorowok. Tuluy rubuh nyuksruk di pojok warung bari gegerungan ngararasakeun kanyeri. Rasakeun sia. Tak kitu balukarna mata kula sok ngabantah. Ceuk si Oded ningali tukang warung rubuh teh kalahnya kakak seuri jiga anu ato. Kitu deui si Jupri meni ngabarakatak bari nempokeun. Matak ceuk aing oge montong wani ngalawan. Tah ayeuna mah meureun ku si laing tangtu karasa akibatna. Samalah lamun ngomong deui moal asa-asa di podaran sia sakalian ku dewek. Kitu ceuk si Jupri bari lajag-lejeg. Nyaksian kajadian kitu, Usman jeung baturna anu ti tadi ukur naringalikeun ngarasa karunya ka Mang Duloh. Terus jung harita narangtung haok nyentak ka jalma anu duaan. Aeh-aen haku naon aranjeun make nyiksa tukang warung? Jeung deui di mamana oge ieu. Geus ilahar lamun dahar di warung mah tangtu sararea kudu daek mayar. Lantaran batur oge meunang modal. Kitu ceuk Usman bari nulak cangkeng. Ngadengi aya anu ngomong kitu ret atuh si Oded jeung si Jupri ngalieu ka palebah datangna sora. Atena panas ngarasa teu ngeunah aya anu wani ngomong kitu teh. Montong pipilueun sia lamun si laing masih kena hayang hirupa. Tembal si Jupri bari molotot ka Usman anu keur mureleng ka manehna. Nya atuh ari ulah aya anu pipilueun manah si laing duaan make nyeun kaributan di lembur batur. Sarta rek naon maksud aranjeun duaan teh? Rek ngadon ngajago. Itu nya meureun tujuan maraneh teh. Ceuk Usman harita ngomongna beuki wani. Montong ngabacot wae sia. Nah si laing teh can nyaho ka dewek. Walon si Jupri bari nepak dada. Beungeutna katara beureum bakat ku ambek. Wah paling oge si laing duaan mah geus pasti rampog. Lain kitu. Sok jawab bener atawa henteu. Sabab anu kitu kalakuan mah geus pasti lain jalma baleg. Dari jalma baleg mah lamun geus dahar pasti daek mayar. Moal hayang ngarugikeun ka batur. Ngadenge caritaan Usman kitu, cakakak si Jupri jeung si Oded teh sareuri. Kunaon sia kalah seuri? Ceuk Usman bari molotot ka si Jupri jeung si Oded anu keur seuri lelengakan. Ya heueuh atuh dewek basuri. Lantaran tetela geuningan si laing teh pinter. Bisa nengguh ka dewek duaan. Oh, jadi lamun kitu mah bener si laing duaan teh garong. Ceuk Odang milu nimbrung bari mureleng kanu duaan. Oh bener. Bisi si laing sakabeh hayang nyaho ka dewek sok geura dengekeun. Yeuh. Aing anu katelah si Jupri. Tuh, itu batur dewek garana si Oded. Ya dewek pisan anu disebut komplotan rampong siluman belang anu dipikasieun ku balarea. Lamun geus nyaho mah jigana si laing modar oge moal panasaran. Walon si Jupri nerangkeun sahadirina anu sabenerna bari nepak dada. Ngadenge kitu puguh we atuh sakur anu araya di dinya mah kabeh oge meni ngaranjug sabab geus loba anu ngadenge kana ngaran komplotan rampog siluman belang mah. Anu ayeuna keur meuhjeuna jadi bukur catur urang lembur. Nya keur sakedapan mah Usman jeung baturna teu ngomong. Samalah terus ngahuleng bangun kasima. Kunaon si laing kalah ngahuleng. Ruas, kieu atuh yeuh minangka salampang wanuh ti dewek ngaras si laing teu poho deui. Sok rasakeun dampaleungeun dewek. Yat! Dina waktu anu sakilat mitra. Dampaleungeun si Jupri ngahiuk bang baraan nyamber palipisan Usman anu harita masih kene ngahulang. Hiuk! Cebet! Alah, yang nyeri saja dol. Oceak Usman ngagoak awakna ngadaligdeug mundur. Terus nubruk Atang jeung Odang anu keur narangtung di tukang. Tete lah mitra. Panampiling si Jupri teh lain dalaora karasana estuning meni peureus jeung nyeri nyanyautan. Kawan tu ari si Jupri mah geus biasa ngalakukeun kitu teh da puguh sapopoena tukang gelut.
sarta tukang nanda sajalma anu ngahalangan kana pagaweanana. Kurang ajar siah, dasar rampok gelo. Usman harita ambek sarta teu badai mikir. Hiuk males nonjok pereupna anu buleud ngablesur ngarah kana beungeut si Jupri. Tapi ngan sakilat tonjokan Usman ditadah ku pereup si Oded anu tanagana kawilang leuwih kuat. Hiuk, geduk, des. Dua pereup harita bantrok. Nya puguh atuh Usman muringis pereupna karasa nyeri. Keur kitu teu kanyahoan. Suku kenca si Oded ngalayang ngarah kana kekemplong. Gerakanana gancang pisan. Seak, jedak. Aduh. Usman ngagorowok tarik bari nyeklan kekemplong anu karasa seueul. Awakna teu jengkang ka tukang ngarumpak bangku terus rubuh teu bisa hudang deui. Nempo kajadian kitu Atang ngarasa watir kanu jadi sobatna. Aok atuh harita nyentak. Dasar manusia bangkar waras ya. Rasakon yo. Teu loba pikir hiuk Atang narajang leungeun katuhuna ngolebat rek nonjok cariham si Jupri. Tapi si Jupri teu cicingeun. Ukur ngan sakilat leungeun Atang ditewak terus diparieuskeun ka tukang nepi ka murilit. Keur kitu hiuk bek punduk Atang diketing. Waceak atuh Atang ngagorowok bakat penyeri. Samalah teu cukup ku kitu harita bobokongna ditajong satarikna. Seak, jebrod. Aduh, alah, goblok sia. Solonton. Gebru awak Atang rubuh nyuksruk kana deukeut meja. Aduh, bobokong aing nyeri sia jurig. Tah beut menit tarik-tarik teuing rajong teh. Dasar manusia edan. Goblok sia. Ceuk Atang kukulutus parinahan ka nyeri. Kuniang cengkat lalaunan. Wah, si laing baka kara oge sakitu. Geus nyebut nyeri, dasar keuyeub apu sia mah. Yo bisa hayang deui ba. Sabot Atang keur muringis. Sakilat si Jupri ngayunkeun suku katuhuna anu diarah iga burung Atang. Seak, jebrod. Gorobok atuh Atang ngagoak deui terus ngarumpuyuk rubuh kumarurung teu kuat hudang. Aduh, ampun. Dasar setan. Siah rajun wani ka aing sia mah. Aduh. Nyaksian kajadian sarupa kitu. Buriak sakur anu aya di warung lumpat ngajauhan. Si bibi tukang warung pamajikan Mang Duloh jajaritan menta tulung bari teu puguh rampa. Kitu deui odang mending ngadegdeg. Beungeutna pias lain teu hayang nulungan ka baturna anu harita geus rarubuh. Tapi da kumaha atuh manehna ge sieun lamun ngalawan geus pasti nasibna bakal sarua jeung Usman katut Atang. Cakakak si Jupri jeung si Oded seuri ningali musuhna anu geus rubuh teh. Keur kitu serepet si Oded ngalugas bedog. Seseukeutna ngagurilap kasorot ku cahaya panon poe anu geus beuki luhur. Si Oded ngalejek bari ngabar-ngabar bedog kawas anu nangtang lawan sarta ngagigila sangkan urang lembur sarieuneun. Nya puguh we atuh ningali kitu mah. Usman, Atang jeung odang kitu deui anu boga warung kabeh oge soak. Beungeutna pias awak ngeleper. Sok saha deui anu wani maju. Buru kahareup bisi panasaran sarta hayang gancang modar. Ceuk si Oded. Sakabeh anu araya di dinya jerempe bari ngadegdeg. Da puguh bakat ku sieun. Usman jeung Atang anu masih ngarasakeun kanyeri caricing. Lantaran rek ngalawan oge percuma. Si Jupri jeung si Oded lain pilawaneun maranehna. Jupri, rek dikumahakeun ieu cucunguk-cucunguk teh euy. Naha urang podalan wae kitu. Jadikeun tumbal bedog dewek. Ceuk si Oded bari ngabar-ngabar bedog. Usman jeung baturna nya kitu deui Mang Duloh sarta bojona mending ngadegdeg sakabehna soak. Sieun nyaan maranehna nya dipaehan ku si Oded dijadikeun tumbal bedogna. Wah, teu kudu dipodaran lah anu karitu patut mah, teu perlu. Mending hayu urang tinggalkeun. Percuma dipodaran oge da teu ngeunah dagingna ka tutuari. Geus hayulah urang idit. Lantaran beuteung geus seubeuh. Tapi sameme idit tuh cokot heula duit di warung. Jeung naon we lah anu bisa dibawa mah lumayan keur bakal jalan. Jauh gatuh ge lana daguan sakedeung. Walon si Oded bari ngasupkeun deui bedog kana sarangkana. Leos ka jero warung terus uyup ayap segala dibuka.
Kop kana laci gancang dibuka. Breh katempo di jero laci duitna geus loba katingali mayak. Serenge si Ode diseuri karawek kana duit tuluy diberesan. Bus diasupkeun kana saku bajuna teu disesakeun. Kop teuing kana kadaharan dibungkus ku daun cau keur bekal di jalan. Ari si Jupri ngawaskeun di luar. Bisi aya musuh anu ngalawan deui. Canggeus rengse si Oded kaluar. Satuluyna dua rampog teh pating laleos ninggalkeun eta tempat. Leumpangna ngageredi gancang pisan. Sakedeung oge geus jauh terus ngiles dina palebah pengkolan. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.